barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Kembang Anten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana, alhamdulillah urang tiasa tepang dangukeun di sareng dongeng ti barayakita.com anu nuju ngeureuyeuh ngahanca garapan dongeng dina judul Kembang Anten kengeng Ce Aam Amelia. Kamari rengse seri kaopat ana urang lajengkeun ka seri kalima. Hatur salam kawilujengan kanggo sakumna kaum dangu di mana wae linggi, mugi-mugi tiasa kahibur kalayan ngahaturkeun nuhun kana like, komen, subscribe-na anu tangtos kanggo lumangsung teras ieu pidangan dongeng tinangtos pangrojang ti sadayana diantos pisan. Mangga nyangakeun Kembang Anten seri ke-5. Ieu Pak Alam, ibu-ibu, anjeunna RW 01 anjeunna ge kaetang teu acan lami. Kaleresan anjeunna teh mantu anu bade ngadegkeun toko sarua aya teh. Ceuk kohar ngenalkeun Alam ka sararea, utamana kanu kaberangan. Tapi nu dipiceuleuk teh bangun teu apaleun atawa api-api wae kitu. Nu tadi narek nyarita panjang lebar jadi hareugeun. Kasima kudu anyar datang. Telila Alam nyebutkeun yen rek ngonang mitohana pikeun langsung cumarita hareupeun warga, utamana anu baroga warung. Sanyana loba keneh picaritaeun tapi ngadadak laleungitan sanggeus Anten datang. Cinta nu lawas nahabet kawas rek ngagedur deui dina dada. Basa bubaran, Anten gura-giru balik, henteu sasalaman heula kawas anu sejen. Moal bina meureun perasaanana ge jeung manehna sarua reuwas jeung bingung. Sanajan panonna dipeureum-peureumkeun pitunuheun teu daekeun datang. Lalakon lawas nemongan deui kawas dina film. Nah Anten bet aya di ieu komplek. Ceuk kohar cenah nu hiji mah rana, anu hiji deui bogaeun salaki ngan di dua. Salakina carang aya di dieu. Tepika sok atenyo nyorangan wae. Pira kumanehna kudu nanyakeun nu mana nu rana. Asa teu sopan akar. Ongko keur dina kayaan rapat resmi harita teh. Tapi dikenalkeunana ku RW 02 teh ngaranna bet ngaran bapakna, lain ngaran salakina. Tapi daduanana ge sarua, ngaran awewe. Nah bet aya di dieu. Apan ceuk sobatna baretot cenah manehna teh henteu di Bandung. Salakina teh pengusaha matuhna di Jakarta. Meni asana trata lakon ka tukang, tiba samimiri tepung tepika ngucapkeun kecap pileuleyan. Bet jadi karasa deui kumaha haneutna kekepan pamungkas di imah mamah mitra, indung jenatna sobatna. Mun taya pitulung ti rumah kawasa boa peuting harita aya kejadian nirca anu dilakonan kuduaan. Geus tangtu mun jadi teh bakal ninggalkeun hanyakal anu moal kapupus saumur nyawa can ninggalkeun raga. Hadena Gusti anu Maha Suci ngadalikeun dirina, tapi kateu kalalanyoan. Isukna mulang kalawan bablas. Mungaran tepung estun teu kahaja harita teh Alam rusuh rek balik. Menang bajati bapana cenah bibina kudu asup rumah sakit. Sanajan ukur sifat bibi, tapi Alam deheus pisan, rusuh pisan. Setengah lumpat muru tempat parkir motor. Telebah ditu aya mahasiswi lempang sarua rusuh rek kuliah keberangan. Tengah aja mojang teh kadupak buku dina kegepanana
murag awut-awutan. Alam sasadu bari mantuan mulungan buku jeung catatan kuliah anu bacacar. Ngan sakitu sekon tetepanana Pak Adu aya rasa anu ngajorelat nyalaike dina dadana. Isukna pagetona jeung poe-poe saterusna Alam neangan di mana kuliahna Mojang rancuni teh. Panona curileuk bibirna ngawet imut manis. Basa nyebutkeun sawios teu beunang disiekeun tina ingetan eta kajadian teh. Ngahaja direkonstruksi di mana harita manehna datang tapi Alam anger can manggihan deui Mojang geulis teh. Sakitu galituk Mojang anu geulis balatak wanoja manis tapi si curileuk teu katalungtik tempatna. Anger matuh dina bebelahan jantung Alam. Ku hayang tabrakan deui di lebah pepengkolan geunentes hatena. Mitra kaum dangu basa di kampus na aya acara mieling poe penting sok aya basar anu diayakeun ku para mahasiswi. Ngaja Alam nyungsi ungal juru susuganan tepung deui jeung nu bukuna awur-awuran teh lebeng teu panggih. Tapi ka hiji poe keur teu ngahaja nyungsi Alam nenyo eta Mojang. Tapi basa katenyo dibonceng ku lalaki manehna ngareunteut. Geus bogaeun kabogoh. Asa piraku Mojang sakitu lucuna tacan aya nu manting. Les bae nu tadina guguri nyalan hayang tepung teh ngenoran. Tapi arupana mah anger ku malangkang malah sok kabawa kana impian. Beungeut nu ngadaun seureuh teh teuing ku kuat ngabesot jiwana sok remen jadi kembang dina ngimpina. Sumangetna ngagedur deui basa tepung. Manehna rek balik dipapageun ku kolot tengah tubuh. Nilik keuretan mah tangtu bapana komo basa ti harita mineng nenyo manehna sok abling-ablingan jeung papada mahasiswi. Sumanget pikeun ngawawuhan ngagedur deui. Saeutik-saeutik Alam nalungtik saha jeung ti mana eta mahasiswi geulis teh. Horeng manehna teh mahasiswi seni rupa. Ngahaja dituturkeun balikna. Eureuna teh di Cahaya Layung Indah komplek anyar. Basa hiji poe katanya ku Alam eta Mojang asup ka perpustakaan geuwat diudag. Nyawai manehna keur neangan buku dina lorong sastra. Tangtu keur neangan nopol. Hiji deui anu mata kataji teh sarua resep maca. Ngahaja diukna teh teu jauh ti eta Mojang anu kaciri keur mukaan hiji buku. Tanya wae kitu keurentesna. Harita Alam mandeg mayong antara rek ngawawuhan jeung ukur ngareretan. Tapi kalah manehna ngamimitiananya. Sanajan ukur nanyakeun tina bahan bacaan, keur Alam kacida matak bungahna lir meunang pamuka lawang ngawawuhan. Asa kantos tepang? Ceuk Alam harita. Mohon basa kalupak di caket aula. Tembalna. Sumohon amut kene geuning. Tangtos we da abdi pelengkap penderitana. Pokna deui. Leungeun duanana patarema papadani kukur nyebut ngaran masing-masing. Anten Gumilang Pujakusuma, anak bungsu ti 3 sadulur. Anu matuhna ditongoh. Poe eta dititimangsaan jadi poe mungaran aya asih anu nyeceb dina sanubari duaan. Saterusna Alam sok nyamper ka kampus. Tapi boh inditna boh balikna tara nepi ka imahna. Cek anten kolotna teh kaasup nu kuno keneh. Nu disebat kuno teh aya keneh di rorompok mah. Segala kapamalian seueur anu teu acan dipicieun tina kahirupan sepuh abdi mah. Ulah reuwas lamun ninggal nu emok payuneun pun bapa bari tungkul. Mun bade amitan keda gengsor heula sababara lengkaheun neme cengkat. Kalungguhan pamegat bos salaku caroge bos salaku kepala kulawarga estu mutlak. Siga the king can do no wrong. Pun biang kalebet istri anu masih keneh dulang tinane. Kanggo mama pun bapak tea ngan ayah hiji kecap keur istri mah. Tumut nuju lalagasan kudu tumut karama mun geus nikah kacaroge. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com.
Mitra kaum dangu pikeun tempat matuh mapag jeung nganterkeun di hareupeun warung. Alam sok api-api heula barang beuli. Mun teu kitu parkir di sisi jalan bari maca buku. Sanajan kitu kabunga bisa wau jeung anten ngelehkeun segala rupa kahalang jeroning ngadeuketan ieu mojang. Malah ku jalan kieu teh kacintana kalaka beuki meulit muhit dina sanubarina. Minangka ngadeukeutkeun ka deudeuh sok remen lalajo bioskop. Mun teu kitu ampir unggal poe dahar beurang bebarengan. Anten henteu kaasup mojang anu romantis, malah deukeut-deukeut kana rasional. Karesepna ge lain ulin ka toko, jalan-jalan atawa balanja. Karesepna maca buku jeung lalajo bioskop. Dumatak tempat tepung teh mapayan toko buku atawa perpustakaan. Sakalina ngobrol ge sok teu weleh direumeuy ku ngabahas hiji buku nu keur populer mangsa harita. Tapi keur alam sagala ge resep lamun jeung anten mah. Can wae leungit tina ingetan. Basa hiji mangsa ngobrol di tukang baso, anten nanya, "Nah, teu cangkeul hadean kawas kitu?" "Nah, make naros kitu," ceuk alam. "Mohon atuh, urang kikieuan teh tos bade sataun." "Nah tuh hoyong kitu alam apel kawas anu sanes. Gening batur mah malam mingguan amengan ka bumi. Ari urangan kukulang perangan wae di jalan." Pan unggal dinten ge tepang. "Cekap ku tepang ge," maksad anten, "teu hoyong apel." "Tos langgung ti hoyong atuh," tembal alam. Mitra kaum dangu naon anu dicaritakeun ku anten teh memang nya. Mun batur mah unggal malam minggu teh sok nepungan ka imah ka bogoh atawa istilah nama apel. Ari manehna mah cukup ku teteleponan wae. Kitu ge nungguan di bel ku anten. Sanajan kitu alam remen tepung jeung indung bapa anten. Lamun parenganjang bari abring-abringan jeung barudak mahasiswi seni rupa. Mun teu kitu sok api-api rek mulangkeun buku. Pasamuan bapana teu jauh tina sangkaan alam. Dedeganana jangkung bang-bang beungeutna dariah hade amprotan, kumis baplang jeung panon seukeut nambahan wibawa dirina. Harita mah alam teu nyangka yen pananya anten aya buntutna. Ngan basa saminggu ti harita ngajakan ka lamping. Kakara kahartieun, lebah tanyakan jalan kalembangkeun aya tempat anu mudun pisan. Nu nyerebut mah lamping. Sanajan remet ku tatangkalan jalan satapak nama bersih pisan. Kawasna tina kuremen ditincak. Eta jalan teh meuni leucir. Lalaunan pisan alam ngajalankeun motorna basa lebah pupudunan. Tapi basa nanyak mah kapaksa dituntun da anten paureun. Motor ditumpakan deui sabada manggih jalan anu rata. Teu nyangka yen di lebah dinya teh aya pakampungan lumayan loba. Anten eta eureun hareupeun hiji imah leutik tapi campernik. Buruanana kateh nyolalening bersih. Kabeh dipulas bodas imah teh. Iwal panto pagerna dipulas hideung. Can ge anten ngetrok panto geus narojol awewe tengah tuhu terus ngarangkul bari semut ceurik. "Anten, kamana wae geulis?" Pokna bari siligan entor. Sanggeus markir motorna, alam dibageakeun ka jero. Teu beda jeung diburuan di jero imah ge berseka pisan. Barang sub ge joret wae kana potret mojang badag pisan. Di sakuriling figurana dikongkorongan ku kembang malati hirup. Seungitna nyambuang ka sakuliah rohangan tamu. Basa geus dariuk anten nepungkeun alam ka eta awewe anu someah jeung galegeh teh. "Tah mah, ieu alam nu ku anten didongengkeun teh. Lam, ieu teh Mamah Mitra. Tempat anten numprakeun segala karudet batin. Itu potret sobat anten ti SMP keneh. Anjeunna tilar dunya keun aku kanker ganas. Mamah icalon putra anu ngan hiji-hijina. Anten leungitkeun sobat anu pangbageurna sadunya. Mamah ngangkeun putra ari anten ngaku indung. Alam ulah asa-asa anten geus nyangem ka mamah. Ayeuna mah alam gaduh tempat apel." Mitra kaum dangu kaharti kamana loyogna obrolan basa minggu tukang. Ti harita tara ngaprak deui neangan tempat ngobrol damatu di imah Mamah Mitra. 3 bulan sakali mah anten sok ngendong di dinya. Cenah dadakuna mah ngendong di bibina.
anu imanan teu jauh tidinya. Bibina oge sarua ngilungan, bangun ngarti kana kararepet alona. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Poe minggu jeung bulan kaliwatan kuduaan, cinta nu meulit muhit beki hamo bisa pukah. Manisnya cinta enahna duriat kawas moal aya anu mapakan mereka bagjaan kamaranehna duaan. 2 kali ngareah-reah tepung tahun titi mangsa mangkakna cinta dina jantung alam jeung anten. Dihajatkeun di imah Mamah Mitra disaksian ku bibina jeung potret almarhumah Ratmina. Lamun poe Ahad sok ngahaja neangan alasan pikeun kaluar ti imah. Senajan hese beleke tu burung aya kasempetan 3 minggu sakali wae mah ulin paduduaan. Ngobrol bebas teu kawang kuku waktu kuliah. Tempat-tempat enak di Bandung meh kabeh kasungsi. Kamaribaya, Curug Dago, Guha Pawon, Talaga Warna, Gunung Tangkuban Parahu. Senajan anggar nyayang mah di Mamah Mitra. Kalan-kalan sok ngahaja ngojay di Ciater atawa rada jauh ka Cipanas Garut. Nu pangremena ulina teh ka kebon binatang. Kungsi sekali mangsa ulin ke tempat sesatoan teh mapayan kanang sato bari jalan-jalan. Geus rada capek gek diuk duaan dina bangku panjang. Hanapeun tangkal anu kacida iuhna, hareupeun kandang orang utan. Leungeun duaan papukat silih rames. Nepikeun rasa anu kebek ku kabunga. Sabrulan budak leutik lulumpatan bari ting jarerit. Mun jaga geus nikah hoyong kagungan putra sabaraha urang. Ceuk alam, sabaraha wae dipasihan ku anjeunna. Tapi mun kengeng nawis mah hoyong kumplit. Aya istri aya pamaget. Mun istri pasti geulis siga ibuna. Mun pamaget pasti kasep siga ramana. Ceuk anten malikeun. Urang sakolakeun sing jucung sinajara di jalmi anu beunghar. Anten mah lam, bumi teh alim ageng teuing. Siga bumi Mamah Mitra we, alit tapi camprenik. Nu penting buruanana hoyong lega. Anten resep pepelakan, hoyong melaka kembangan warna-warni. Ih, kacipta menuju marangkakna. Aya ros, aya malati, angkrek, hebras, lili, campaka. Cek anten harita mending melak tangkal bung-buahan aya alaeunana. Cek alam, ulah barala hoyong buah mameser we ti pasar. Mending ku tatangkalan anu hararejo, kembang atana pikriminil, saliara anu parendek tapi kembangna lucu. Ku anten bada dirawatna ge. Nah, moal hoyong didamel gitu. Cek alam, moal milali artos makumaha alam wae. Anten marek janten ibu rumah tangga, ngome bumi ngurus barudak. Ari alamah setuju saja. Jongjon teman didamel di bumi aya ratu rumah tangga mah ngana teu lebar kitu ladang sakola sakitu hesena. Naha ari janten ibu rumah tangga teu kedah pinter kitu. Tangtos wae. Upami di nagara seueur pembantu presiden, rupi-rupi menteri. Ari di negara urang duaan mah sagalana ku anten. Nya Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, Menteri PU, Menteri Penerangan, Mendagri, Menlu. Eta we batur mapan kuliah teh engkena paboro-boro milari pada melan keur kahirupan masa depan. Sanaos seueur panganggo mama anu teu sapagodos sareng lelemutan. Leba pembagian tugas mah anten teh satuju. Urusan makihikeun rumah tangga tugas salaki. Ngurus rumah tangga sareng anak tugas istri. Ulah pacorok kokod tungtuna seueur pamegat anu kirang tanggung jawab karena kewajiban salaku kepala keluarga. Da ekonomi dibantu ku istri, kitu deui istri cul karena kewajiban salaku ibu rumah tangga. Da raos keneh warawiri dina karir. Anten teu satuju ayana wanita karir, satuju pisan upami kondisi rumah tangga na ngarojong. Ari sukses dina karir bari rumah tangga ramijud mah lah jangan.
tos wae di bumi ngurus anak. Pan ayeuna mah tos teu usum istri calik di bumi teh. Nah kamajengan kitu eta teh. Nya atuh mohon pan hakna jadi sami antara istri jeung pameget. Sanaos dampak kirang saena ge teu kirang. Naon upamina caroge janten raoseun pameget saepeun lahan gawe kuseurna istri didamel. Dina kanyataanana istri berkarir teh sanes dongsokan pikeun ngembangkeun katiasana elmuna. Tapi kala janten tukang milari artos, padahal asa mending carogena we ageng gajihna istri di bumi. Kumaha lamun ninggang di istri anu hoyong berkarir teu saeutik karir anu tiasa dikembangkeun bari teu kedah cul anak. Janten PPAT, muka kursus bahasa Inggris, matematika, atau muka agen iklan, agen jasa, kantor konsultan, rupi-rupi disiplin ilmu seueur. Kumaha lamun gaji carogena alit? Nya atuh tarimakeun wae. Kapan saur sepuh ge artos mah moal aya cekapna, tapi kedahna saeutik mahi loba nyesa tea. Carana ulah besar pasak daripada tiang. Mun kakara cekap gertuang ulah wakah hoyong meser mobil. Mitra kaum dangu harita alam ngarasa regreg sanajan ukur obrolan alam geus bisa ngobet eusi hatena anten. Teu salah milih grentes na harita. Keur geulis teh teu materialistis deui. Jabati pinter teh geus bogaan prinsip hirup deui. Beuki minang cacarita ngeunaan cita-cita jaga lamun geus ngahiji. Hayang boga imah leutik campernik, hayang boga budak sajodo geulis jeung kasep. Alam kudu digawe heula. Bari nu penghasilanna nyukupan. Anten rek muka kursus bahasa Inggris jeung muka toko gift shop. Impian enda geus ngalangkang, asa hareupeun tinggal nyomot. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Nepi ka datang napoe nu ngandung sejarah maleukmeuk kahirupan duaan harita kawasasari alam mapagkeun ka sisi jalan. Nu datang bangun tas ceurik. Panonna barintit basa ditanya kunaon, kalah ngajakan ka imah mamah mitra. Di jalan kerasa sirah anten diteukeun kana tonggongna. Leungeunna nu nangkel kana cangkeng alam dikekeweuk pageuh. Aya naon? Eta kapanasaran can buru-buru kajawab da basa datang ka imam mamah mitra jol gaur wae ceurik. Diupah apeh ku mamah mitra bari terus dibere nginum ci asak herang tiis tina kendi. Mama uningaeun abdi Backstreet mah pokna sangeus ceurikna rada leler. Nah saha anu ngadugikeunana? Cek mamah mitra. Seueur ngan saur bibi mah diantawisna tatangga. Taras kumaha mama kalintang benduna saurna teh teu aya dina kamus mama. Anak awae kukulamperangan di jalan. Adi geus teu hoyong kuliah mah ku mama rek ditikahkeun. Mah mitra di kulawarga anten mah si keneh aya kabiasaan ngajodokeun anak tinuju burai keneh. Saurna ngarahan teu ragrag ka jalmi anu teu sae turunanana. Pugu kokocoran getihna sareng sidik kaayaanana. Anten tos dijodokeun sareng putrana wargi mama. Alam minggu payon anten kedah eureun kuliah. Mitra kaum dangu harita alam leuleus asa dipupul bayu. Anten teu balik ka imah peuting eta ngenong di mamah mitra. Lantaran isukan manehna bakal dibawa ka Jakarta ka imah nini akina. Komunikasi dipengpet sama sakali. Alam anten ridho mun peuting ieu urang pangantenan. Anten terido lamun kasucian anu salila ieu dijungjung teh kudu dipetik ku lalaki anu sama sekali teu dipika cinta. Urang kabur wae lam. Mitra kaum dangu peuting eta jadi saksi kumaha maranehna duaan sililubarkeun ka sono meh-mehan kajadian hal anu diharamkeun ku agama. Hadena maranehna ditangtayungan ku Gusti anu Maha Suci. Teu tuntas ku sapeuting jeput. Burangna anggar berduaan meakeun kasedih hate
bakal paturai salawasna. Bada Isa kakara balik. Alam nganterkeun tepi ka pengkolan seperti sasari. Lila ngajanteng ngawaskeun nu init pileuleyan. Di imah Alam cerik geus poho di kalalakian sumegruk. Kang, kunaon can bobo? Surti Kanti ngulisik. Leungeunna ngeukepan kana dada Alam. Tapi katenjana manehna siga sare deui. Da basa leungeunna dilesotkeun henteu obah ngulapes leuleus. Gusti, nah anten aya di dieu. Apan cenah di Jakarta salakina pengusaha. Ti sobat-sobatna mahasiswa seni rupa. Alam menang beja. Cenah nyaan anten terek dikawinkeun. Alam teu sanggup nandangan kasedih hatena. Wawanena ge teu bisa diandalkeun. Da kalah ka terus milih kabur ka imah emangna di Surabaya. Ngabelaan cuti kuliah, hadena kasadaran kaburu datang. Satahun ti harita Alam neruskeun kuliah nepi ka tamat. Ari ayeuna sakitu tahun lilana dihaja dipopohokeun bet nembongan deui. Keur kakararek diajar mika bogoh pamajikanana manehna bet datang deui. Cinta teh geuning can pareum. Da mane dulug-dugdag ieu dada, basa tepung teuteup. Anger keneh, geulis keneh, lenjang keneh ciga harita basa papisah. Tepung panungtungan di imah Mamah Mitra. Geulis naha atuh bet jol deui. Kapan kuring teh sateka pola hayang ngubur carita urang baheula. Gerentes hatena. Poe tadi panon cureuleuk teh nemongan deui, mekelan rasa sono anu ngagulidag. Kunaon sih gedebag-gedebug wae? Suara pamajikanana. Laparnya. Dina lemari alit aya keneh roti isi. Bade dipangnyenakeun. Cik Surti Kanti. Teu kedah. Duga bobo deui. Alam terus cengkat lempang keluar ti kamarna gek diuk dina kursi. Di tengah imah kop mawacai herang tina dispenser. Leguk diinum. Beungeut geulis teh hese pisan leungitna. Rana nyaan kitu Rana. Nah kamana salakina? Dina hatena Alam ngitung. Ti harita basa pileuleyan nepi ka ayeuna teh geus me 8 taun. Manehna kawin jeung Surti Kanti geus rek 4 taun. 5 taun lilana Alam ngalang layung. Nutup hatena pikeun cinta. Kawin sote direremokeun ku kolot. Alatan umur geus maju ka kolot. Cetrek ngahurungkeun televisi. Tuluy minah-minah channel. Reg dina film barat. Tapi panona wungkul anu nenyo film sote. Da hatena mah ngacacang teuing ka mana. Lalakon lawas nemongan deui dina kongkolak panona. Asih anu leungit poe tadi ungah deui kana ati. Nepi ka isuk-isuk Alam kasarean dina kursi panjang di patengahan. Televisi anger ngagemrung. Basa adan subuh ngalang laung. Basa sup ka kamar pamajikanana tibra keneh. Nu sare diteuteub. Geulis bawana ngajadi naon kakurang anjeun Surti Kanti. Segala aya di anjeun tapi cinta nahan tekung si wae marengan. Kadongdora datang deui ge atuh anten. Da kuring geus aya nu boga gerentesna teuing kasaha. Waktosna mitra kaum dangu. Cag kembang-kembang anten seri ka-5 urang cakapkeun dugi ka dieu heula. Enjing ning pageta urang teraskeun ka seri salajengna. Hatur sewu nuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com